Gedung tuwur kali sambung pagulingan ya sapi ting-ting pepetetan samya murag samya murag ya paling bing lam jeruk manis banglus lampaipun nyatana Prabu Jarasana kairing pati jara sabda uge senopati jara denda anu kairing wala dia bala tam-tama sika pedang tam sirigada bini can rasa penah limpung ngalet ngengkei ngabanalet nyemat-nyemat nyata ngapinang maksud ngancurkan negara Martapura itu kaya nana ye Prabu Jarasana lalu mampau tuna lampah eta urang tenen dihandelem sieun gesan sampereun sagurang tuna dihanjuang siang gesan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui kacarios di nagara Marta para satria nonoman diantawisna antreja katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngaler nampi pancen milarian layang jamus kalimusada lengitan pelebih hilang tanpa kerana nyatana ieu pusaka lambang kagungan negara Amarta itu kayanana kalau saat dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan dialas pringgan dengan salah nyata milarian mustika anu kasebat layang jamus kalimusada lambang kagungan negara Amarta sedangkan waktu parantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyatana hajat surya disarengan ku Semar sapala putra lumampah di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan dengan salah wa Semar Badranaya wa ieu nun urang ieuh kan heula ngareureuhkeun cape wa mangga nun ya kadieu kicu kakang seleng urang ieuhan heula kicu jang mangkaning tereng ngarepan pesta deui teh ujang kari-kari layang jamus kalimusada leungitan pelebih hilang tanpa kerana amuing jang kurupa-rupa ari gogoda teh jang cek bahasa barudak ngora teh mah 1000 macem 1001 macem gogoda teh anu matak cing kararuat we boh dewek boh ari laing sararea isamet ayeuna ka hareup teh cing aya deuleueun bararea sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya dek kumaha deui ulah capek tamu urang teh nyajak sok gara sang-sangkeun ka nya rezeki teh cu di mana geus gering mana eueuh nu nulungan lintang ti hasil kesang urang jeung tenaga urang Masih ngemon
syukur ya. Oh, cara lagur ira lain sarea jang. Aya pangesto wa. Aya pangesto. Syukur cu. Sabarna wa kumaha damang? Wah. Tumuhun. Mejeh jang. Eta kujang-jang wae. Ih, cu ai dipake lempangan mah hitung-hitung olahraga we urang teh nya cu. Naon sababna? Abeh sehat, setiap awak sehat, negara oge kuat. Tuh. Nya kitu teh uat teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang jamu sekali musada leungitan pelebih hilang tanpa kerana teuing kusaha teuing kurang mana. Ternyata kajantenan wa. Kajantenan pusaka ba. Sumuhun ucu. Danya kitu teh para satria nonoman teh nu ngulon ngetan ngidung ngaler eta teh ucu. Milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Mangkaning ninggalkeun inung si laing anu mangkuk di lemur. Jeung si gareng bener di ditu cu. Ujang ai ku kitu teh mah ulah teh ayeuna teh bakal ngahareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nyaeta bade ngahonta gelar mulku. Ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu, raja nu ngarajaan raja, narpati nu ngarapatian narpati di satatar madya desa di sabelah dunya. Dek ngakrabkeun raja-raja di sabelah dunya ulah nepi ka nimulkeun pacogregan wae. Sabab eta teh ngarugikeun ka balarea. Ya cu. Mun ceuk bahasa ayeuna mah perdamaian dunia gitu. Ih, danya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meulem. Nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja. Supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan. Boh ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian, boh ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor ceuk barudak ayeuna teh mah. Sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mingpin kasatriaan di Pelengkawati. Atuh ayeuna ye geuning murang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamu sekali musada dibarengan ku ayeuna omat teh kitu kakang si laing ulah dibarengan ku ara jeung Subaka genteng-genteng ulah potong nya cu ujang nanging nya kitu teh uat dina waktu ieu teh cu sok sanaos bari jeung geus kolot kaayaanana wa hayang hiburan heula ujang geuning uat tersebut rasa pernah hiburan kayun teuing wa resepai ka hiburan ih nya kitu teh atuh cu ngawetkeun ngora cenah ceuk barudak teh mah ujang nya ai loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggal lamun ulah nguluwut nya kuah komo akang siling mah meus-meus ngode eta ulah akang teh katungkulkeun tingguan hi nya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang siling teh boga ari baheula mah nya kitu nginjem duit ka tatangga teh heueuh jang meuli beas jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginjem duit ka tatangga teh jang masang uluh bet karunya teuing ucu kabobodo teh nyok kasamaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja nya ari hasilna mah hasil lamun meunang tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nya cu batak ulah kabawakeun teuing kitu kakang siling mending oge hiburan kitu cu urang paraban ceuli bagja ujang oh bisa tepung we jeung ira laing sararea ayeuna peuting ieu ujang atuh nepangan ulah ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna nu ti kulon nu ti kidul nu ti wetan nu ti kaler hi baraya mah pabalatak ujang nya Supan mana? Di depan itu di depan Nau Jantaka. Oh. Disalahkan dengan
Cisalak Cisepan Padokteran tata tafsir nya nggak kene panglayar ku perantawisan kaset gitunya cu kasahaja Cibaduyut saha teh perusahaan sepatu Borman saragam sepatu teh saha deui lintang ti mantena nya cu nya nggak kene panglayar gitu muga-muga eta perusahaan cing hasil nya eta restu ieu ti Dian Rekor Dian Rekor ucu perusahaan kaset muga-muga we cing majeng perusahaanana cing produksina atuh cing sae cing kapetik hasil kalabuahna nya cu cing atuh cu lagu naon kanya kalasan aya inung silaing geuning Ibu Aan Darwati sok cu lagu naon palaiwati apalagi itu lagu naon lagu nama kuma ilaing we sararea geuningan itu aya kasepuhan Jang Jai Jang Iin syukur jak sok lagu naon buat teh wae menurut wa laguna cing anu ngeunah we lagu naon ujang ngiringan ari mah apalagi lagu naon kitu badayeun aming aya naon aya gitu nu matak teh kumaha silaing we teh marek dipanglagukeun naon ku silaing ayun aming sae wa pek kumaha ilaing we aduh ayun aming sae sok bari akang silaing kali kitu bari ngantosan pangaulaan juragan Abimanyu nuju leson ucu nya bade dilantik jangakeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya ya lalaki raheut hatena nya gudawang belah ceulikna aduh Gusti jang sugana ieu kasetna disetek ka Gusti nya sok jang Minggir. Pajar rauh. Kurang ajar pisan bagi jeung ragu ayun-ayun aming. Sarua teh jeung musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan turu. Waduh, akang-asa kagugat hatena. Nya musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan usul. Macan turu. Macan turu kita. Tengeunah aing. Nama ke tengeunah kumaha sakang?
Pamenta saha lagu? Lagu nu bieu Kang. Pamenta Bapak dewek. Nya bapak Akang. Nah. Nah, Cek. Aya dina kata-kata ayun aming naleng-nengkung gara gede gara jangkung gara sakola nu junun. Jiga nu heueuh. Eta. Di Akang kuat katumbiduk kitu kelakuan teh. Ari ayun, ya. Ayun aming. Di ayun duh ayun ku samping neleng nengkung gera gede gera sakola nu junun bener naon tresep dek mah sungkan aing lagu teh lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta Semar. Kitu kumaha? Pantes meureunya dewek teh jadi insinyur. Jadi doktoranes. Jadi sarjana. Pantes meureun dinya teh aya plang dinya teh pantes. Doktor gigi AstraZeneca atawa doktor gigi AstraZeneca SH. SH mah SH tage dewek mah. Ngan seset hirup. Aduh ampun nya. Pantesnya dinya teh IR Cepot. Nya arsitek di mana yo? IR Sastrajiga. Aduh pantesnya cara batur. Hari ieu si we terus. Teu budak teu kolotin awewe teu lalaki ku ibu si Cepot. Si AstraZeneca si Cepot. Nasib. Bade tersebut Akang Aden bertutak. Keun bae wan ai ku kitu teh mah. Wan. Teu pati kadenge euy urang ngalojer jeung aing yeuh. Nah, yo Kang ngalojer rumah. Sok nya kumaha. Sok koder naon Akang. Bagaimana gitu bisa masuk bisa di kopi korek gitu dari situ pembicaraan saya gitu ya. Roger korek di kopi dengan baik, repeat balik vokal saya. Di kopinya di sana bagaimana Kang ganti? Aduh, di sini juga ganti oli. Di sini juga ganti pemajikan. Kang Roger gitu. Ya, pembicaraan kamu gitu tadi sini bagus juga gitu ta. Tapi saya mau nanyain itu Won. Dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu tak bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu saya punya embos gitu tak yang punya sound system gitu tak Dedi ya mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu. Bagaimana ganti? Dikorek di kopi oleh saya kan cewek yang dulu ya Kang sama saya akan dibawa ke Taman Maluku. Tetapi salah Kang, tetapi itu ceweknya kabur itu sama saya sioner gitu Kang. Akan mau ketangkap sama cewek itu lari ya putat pati gitu kita Kang ganti. Ya gitu ta nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu ta. Aduh ampun teh. Aduh Wan. Ya gitu teh euy lah. Naon? Tereh. Dilantik dunungan dewek juragan Abimanyun. Ari Akang dilantik moal Kang? Akang dilantik moal. Dilantik jadi hansip. Lumayan asik Kang kampung. Anu penting mah orang hidup di alam dunia. Nya sepiing mampri rameing gawe. Rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngaheuyeuh dayeuh ngolah negara ngeusian kemerdekaan gitu Lin. Benar Kang. Iya. Malang-malangkeun awi. Bener. Urang teh salaku warga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik. Iya. Kamu ayeuna urang teh nyaeta sakedeung deui tere pesta di negara Amarta nyaeta
ngayakeun perdamaian dunia. Heula ana neletikan sabelah dunya. Hayang repeh-rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Disarengan ku dilantikna Juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sebab pelantikan Juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif, mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Nah, atuh da dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya. Pandai benar. Iya, ulah nepikeun nimulkeun urang teh hal-hal anu teu pikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Nya rubah sikap kumaha carana sangkan urang disiplin hirup di alam dunya. Heulaanan di negara, heulaanan aya mah di kampung kitu nya. Oh di masyarakat kamu pan ayeuna aya opsi 3 anu teh geus kana opsi 3 euy. Oh operasi bersih 3. Nya 3 ai 3 teh hiji 2 3. Nya bersih pamimpinna, bersih nagarana, bersih masyarakatna. Sabab lamun pabersih-bersih enggan teh kaitun teh bersih luyu jeung kahayang urang sadaya. Jadi angkur lancar, jadi positif kali positif sama dengan positif. Iya. Jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif. Iya. Jadi perlulah kita itu bantu. Iya, sadarkanlah diri Anda masing-masing hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai menguciwakan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman, tertib. Jeung sajabana 3 bersih eta teh nya eta tekadna, ucapna, lampahna. Ceuk dina diri pribadi. Lamun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita. Oh, gitu kan? Iya. Wih, sok ah dek kayang hiburan ah. Nah, Kang resep paling hiburan deh. Hah? Akang resep paling hiburan. Oh, nya perlu hiburan mah. Oh, hiburan naon Akang nya. Hah? Hiburan naon Akang? Hiburan dewek. Nya. Biasa we dek mah. Tek seni rek lagu naon? Hah? Tek seni. Ya, ngalagu ah. Ngalagu naon ya nya. Hah? Lagu naon dia? Ngalaguna. Nya. Naon Tek ngalagu naon ngalagu rawing resep. Aduh, si Ewon. Naon? Hah? Tek lagu ini lagu naon? Lain eta. Dewek mah bejasa teh ti ieu ti tetangga maneh cenah riwayat Ewon tadina. Nah, kumaha riwayatna Kang? Pangna jadi Ewon. Nya, jawab. Bapak jeung indung Ewon teh cenah harita teh keur nyiramna teh hayang boga monyet. Nya, terus. Nya, terus tah. Nepi ka teu kalaksanakeun dah nya harita teh ngajuru jiga we monyet. Nya. Buntutan ngan buntutna harita teh pindah ka hareup. Jadi hernia. Euy. Naon? Muka tayang yang dibedakeun. Entong ah tong dibedakeun riwayat. Dina tukang ka komo. Cukang naon? Dina tukang we pergi budak, tukang pergi budak. Tuluy. Tuluy anu nyiram. Heeh. Tukang teh nyiram. Heeh. Bibir akang. Itu bareng dongeng. Aduh, ampun itu tukang goong saha? Dedi Halimi. Hah? Dedi Halimi. Dedi Halimi. Ya. Indungna jeung bapana teh harita teh hayang bajing gitu. Apa ikan gitu. Nya. Nya kalaksanakeun ngadar bajing nepi kapan jiga bajing beungeutna ge. Itu tukang gambang saha? Gambang mah ajat. Ajat. Mohon. Oh, eta teh ajat teh ranca manuk. Mohon. Oh, indung bapana teh harita teh hayang ti ucing. Ya, itu. Mantap kitu we buki hees. Aduh, ampun.
Hari itu Aan Darwati deh. Mohon. Aan Darwati. Beja di tetanggana cenah indung bapana teh cenah harita teh hayang. Naon hayang nog muning. Matak buheukeun kitu ning. Oh ya, si Jai. Aduh, beku dayut mana euy. Dihajar di Bojayot ilmu ieu mah. Gusti. Aduh, menang beja euy. Naon? Dewek ti tetangga. Naon cenah? Cing teh aya riwayat Jai kumaha teh cenah indung bapana teh cenah hayang ngadahar black rupuk. Anu mata kitu we buntet. Lamun dina pudunan ngagulutuk mana i. Aduh, In. Iin. Lain indung bapak Iin cenah pada teh hayang hulu kuda. Bungut Iin juga kuda. Aduh ampun. Hah? Alah, nu penting wae urang ah. Alu ieu dalang euy. Kasep ieu. Dewek nanyakeun ka Ibu Ramana dalang cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden. Nu matak jiga presiden nya. Aduh ampun. Hah? Aduh ampun Gusti. Itu si Kayep. Keur nyiramna indung bapana dewek apa euy? Aya nu nyangsang dina batu di irigasi. Ada mata kita we nyungcung. Gusti Agung. Anjir itu si Ugan. Ugan kenang. Indung bapak mana yang papatong ya Ugan meula. Aing juga anak ieu si Ugan juga kini-kini ya. Aduh ampun. Heeh. Ayo teh anu nyatrikan teh. Sinang. Aduh, ampun teuing ngeri hayang ka urang Gatot Subroto. Aduh, pamajikan barang keakan jeung anak. Ngabibirang maneh. Lain indungna waktu nyiram teh hayang tangkorak. Hidup beungeutna juga tangkorak. Aduh, ampun. Ayo itu si Neni jadi saha? Neni Hayati. Neni Hayati teh. Paingan dewek beja ti Ma Ijot. Waktu nyiramna cenah manehna. Hah? Nanti nyawa sing? Hayang tampele. Aduh, matak giga tampele nih. Hayang tampele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Matak kitu we caketul hidung. Aduh. Si Akep. Eta indungna tanyakeun nya ka Biono. Oh, indungna hayang jublok jeung baheula. Matak sirahna gede hulu. Kang. Tamat haya yang nonton. Maraya. Aduh, gimana aja ditanyakan ka indungna teh cenah hayang hulu sapi. Heeh. Kang. Hah? Uci Kang, we Uci. Itu Uci. Aduh, ampun teuing paingan euy indungna ka dewek. Wah kitu. Baheula cenah aya keur nyiramna. Hayang ngadahar daging tumor. Aduh. Ampun teuing aing lah geus kieu teh. Alah, anu penting mah hiburan teh. Hah? Hiburan rek iga rek temang. Ai dewek mah Nya. segala rupa ge resep wae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtembangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Urang hirup di alam dunia teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena ku mati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga
cenah mah paeh eta gajah ningalkeun ading maung paeh ningalkeun belang nya manusia paeh dek ningalkeun naon lamun lain ningalkeun jasa-jasa nu hade coba lamun urang ningalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun cek batu teh alhamdulillah si anu geus kojor paling gitu pan goreng urangnya matak penting urang hirup di alam dunya nyaeta ningkatkeun keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh. Sok ah. Bulan takang? Hah? Moal lain ngiga wae mah. Heeh. Hah? Iya weh, tembang. Tembang, lagu naon dia. Hah? Lagu naon temangna? Laguna? Lagu ada seni ya kan oh. Laguna sing barang eke kepae dadina ari eta bangkena teh disimpen hanapeun kasur anu keur hees yang jai mun nyengir ngadenge eta ngamu hah alah pokona mah anu ngagayot dina calana mah bau kitu nu matak nyeri beuteung mah deuleu kita tadi oge di bejaan ku dewek entro stop pel stop cret pel stop cret entro stop sudah tersedia di warung-warung yang terdekat. Aduh. Lagu kawak teh. Alah. Naon ci euy? Alah, di lubung kieu mah palang siang dieu. Oh, dibillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicai una jaya di darat jaya una nu celik di sirah cai sang ratimut putih bumi mangaba nyemingkem mingkem bet balalager jurig di dieu kawas di ditu we jurig teh balalager nomor duit oh ati putih cahaya herang nu herang sabdaning Allah hurung mancur ing zatullah nun Gusti kula nada papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mancorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 cang padang nerawangan cang kagungan Allah sakabeh muga-muga we ulah jahil ulah ganggu teu wana teu wani teu wawuh wana wani wawu ulah hei ulah kaget kalau bakal tumanya ye lir penda nyatana ye senopati jara denta anu dina waktu eta pikeun naratas jalan ya aya naon astra jinga agan aya buta aya naon jang aya buta pak wo jawale naon aya buta sia di mana dieu ada aya buta nakep ari aka di mana di dieu di teoh naon teoh lanu teoh bahasa kuningan begitu reka teoh kalebak teh heeh menek 3 meter menek oh aduh ampun ya naon di mana sing iya di lana keur naon sing ngahojeun ala eueuh cai sia keur halodo kan bae ku taneuh garing moal teu kuli cak-cakan sia
Ulah kaget kula bakal tumanya. Mana cepot itu sen nyawe geningan aya buta wah ayana. Amuing nyawe agak aya buta. Gusti buta ti mana cenah teh? Teuing euy. Ni jangkung gede gitu. Ulah kaget satria. Kenawa Iya. wilujeng tepang. Nuhun. Haturan rawuh nun. Iya. Halus ieu bentuk jelema. Saha ngaran anjeun satria? Kaula Iya. mangga antos tenawa. Iya. Gusti panutan abdi semaheun saminahin Cepati di wadahan piring gelas di wadahan piring gelas nu sabaraha matos pasti ku Allah dipikawas ku Allah
Hingkang samia kasranog satengah kingalas tinggal dengan salah kaget kulnirakan ningali hingkang kasranog satengah kingalas tinggal dengan salah tinggal dengan salah Raden Abimanyu kali pawongan sadaya kaget ningali denawa nyatana anu ngajungiring aya di payunanana ieu Raden Abimanyu gunirah kangandika denawa bagea kubisana tepung jeung kaula tina waktu ayeuna haturanun siang ti abdi ge teu pina damel haturanun jo iya sia lain itu anu tukang alus pipahna aduh irung si lain mah jaga teh pipa aduh dasarnya buta gelo eta mah waduh hebat eta nu hideung melaksereh dina sirah sia ari batur digenggeureukeun teh mun jiga nu atoh jiga nu puas teh kaing jadi aduh ampun satria kaula bener ngaran anjeun Abimanyu teu pino ari eta saha nu hideung ieu si nu hideung sieun saha bagio sia loh nila mokot euy untung kana beungeut lamun kana tangka kai geuleuh aduh ari maneh nu diiket saha abdi sieun saha maneh upami di pesantren mah abdi teh james bon ramaskeun meureun nya Rano Karno cenah abdi teh ari eta nu tukang abdi kulan nya pami di persantren mah abdi teh mari sahak suka teh mari regal saka mari sini bener anu tukang mari sahak semuhun kulan
Luis ngaranna sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Jadi babu ke kuaing. Penghuni kebun binatang kabeh. Kemana karep sia? Penghuni kebun binatang itu sadayana geus. Aduh, ampun. Ari anjeun sakadenawa kaula saha ngaran kaula teh nyatana anu katelah mah kaula teh Jaradenta. Aja euy. Wikanta cenah. Kemana we karep sia? Tukang gula Wikanta mah. Nya. Jaradenta. Di mana? Magada. Di mana cenah? Teuing. Dengan teh Cijagra. Mana Magada teh? Jauh Magada mah ti Ciamis teh ngidul. Didinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we. Nya. Aing ngalih ka Ciamis. Nya. Jongonang cepot we. Nya. Hidanganana teh ku gurame. Nya. Ngolo meureunnya mare gurame da beh murah. Aduh ampun. Satria. Kaula. Ieu. Urang mana ajeun? Kaula teh ti Amarta. Amarta? Leres. Dah. Aya patula patali naon anjeun jeung Panawa? Kaula teh saleresna nya salah sawius putra Panawa. Dah. Bener anjeun anak Panawa? Pino. Ya, manyuk. Kaula tempo kaula ti nagara Magada geus pinuh di belah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktu kaula sasatkeun naratas jalan. Aing teu ngeunah sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Haja Surya. Teu pino dama. Bener. Iya. Ya, denge. Bener raja-raja dionang di satatar madya desa di sabelah dunya. Teu pino leres nun. Bener. Teu pino atuh naha sia kaing teu ngonang. Hah? Geuleuh kunaon ngewa kunaon ka urang Magada? Coba jawab. Geuleuh kunaon ngewa kunaon? Ilabah dia geus kagok berontok kapelang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing gawe. Ayeuna aya maneh di dieu, ieu kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka raja kaula anu nuju masangnahan. Kurang ajar. Si jurig teh dagor kenyagan. Cuman alah bade nyerang sauna teh. Wah Semar ayeuna ganeng. Si jurig sia. Kabina-bina ting saja nyuntrungkeun. Aya anak bari ngoceak. Mun sakalian Gusti. Coba hayangnya urang padoko pigalan pati Abimanyu. Jangan ajak gelut teh. Naon ieu teh kasalahanana? Wah, ai batur-batur dionang ari aing henteu. Biasa jelema mah kitu. Ai teu dionang, kaos nu heueuh ku kulutus. Ai dionang pajarkeun teh boga duit. Aduh ampun pajarkeun teh poho teu eling. Jelema teh atuh kitu salah kieu salah. Mode panayagan da kitu. Aduh hapunten hari teh nuju nabuh tebih. Teu sumi ai teh dionang namun di tengah ku dulur. Aduh kasno si jurig. Aduh ampun. Aduh. Mode asyap teruna gitu tah. Dionang do nya. Dionang bade siaran. Hilap hari teh bade siaran. Duh. Ai teh dionang nah kaos ling kamaraya. Aduh. Kurang ajar manis coba kurang ajar. Andika bakal ngaganggu katentreman nagara Amarta. Iya, ada pada.
saweus bilih kirang tanaga mah saweus ku abdi. Ulah cepot. Bilih kirang tanaga mah sama teh abdi 3 kali kan. Nyamat teh kumaha? Kira ku sing japa kewon. Hernia. Aling cepot. Sae sing. Atuh bilih kirang tanaga mah saweus ku abdi agan. Ira ku kaula mah kejeng kudu kurang tanaga hayang nyaho coba-coba tawala. Bilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali. Kumaha nyamatna? Ulan. Nyamat teh kumaha? Nyamatna? Nya Bapak Dana Setia gitu. Waduh, udah ngajar hebat silatna ieu Abimanyu cacak budak keneh moal teu murid jai ieu mah. Udah ngajar euy. Coba maju kurang Gusti Prabu, oge walad jabalat tamtama. Hanya. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya mah. Bangga. Winona mulaya naon Gusti kula dina waktu sayeuna aya tewakeun jelema. Sabaraha urang jelemakeun ku abdi urang tewak, jelemana urang tewak. Dina waktu ayeuna urang tewak kudu si abdi. Mangga ujuk si mangga kulan Gusti. Ujuk si mangga kulan Gusti. Gareng. Mun joi ngomong di kitu-kitu. Belagu. Ayo kepung wakul bae. Wayahna itu nu tiluan tu ngaranna tuh. Bagio cenah bejana nu hideung tuh. Nu budayut jiga nyai. Nya, tuluy nu diikat nu payang irung tewak kumaha. Menastika sakyang tumampara. Raden Abimanyu nyatana dijamak ku ieu Senopati Jaradenta. Ngalumuruk jiga kapukai punan kapas kahujanan. Aduh, wah Semar. Iya hiji deui modar sia. Ujang, silakan Ujang tulungan Ujang. Hasta nyingkah. Ya anu ngaran si Abimanyu jeung Semar Badran aya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan. Henge. Allah. Dulu itu duaan deui. Lalumpatan sia lumpat. Oh, beuki jauh. Wah. Kumaha urang geus kieu ieu bapa beunang juragan Abimanyu lapur. Aduh, euy kumaha geus kieu euy. Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab. Ieu nyata ayeuna mah kieu euy. Bahaya deui ieu. Bahayana? Oh, juragan Abimanyu geus katewak, bapa geus kaborogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab. Tapi kieu euy. Ieu negara amarta pasti moal kuat deui. Naon sabab? Itunya. Kapan layang jamu sekali musyahadah teh eueuh. Oh nya. Layang jamu sekali musyahadah teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamu sekali musyahadah cenah euceuk caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha. Cara jeung katang tuan, dewek inget karena kecap bapak baheula. Kumaha kecapna?
yang ulah arah dibawaku dewek sabab dewek teh boga siling teh boga warisan di mana di sawarga eta teh sawarga teh nu bapa dewek cenah ceuk bapa bisa aya pangabutuh naon-naon dewek gering itu ieu tek-tek bengi teu ku hanteu minta tulung ka sawarga teh urang ka sawarga oke